Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW RT, BPD Lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka rumah sakit ditanya naha bet ka rumah sakit, hayang cager. Jalma dagang hayang untung, anu tani hayang hasil, nu gering sok hayang cager. Tak ari ibu pangaosan sebenarnya ai pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geura tanyakeun ka Pak Ustad. Ka Pak Ustad nu aya di ieu tempat, kira-kira lamun ibu menang ilmu sanggup moal awak. Da loba jelema sakola luhur hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Ilmu mana manusia kudu sombong ku ilmuna. Well, sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Minadz zulumati ila nur, ngaluarkeun jelema tina poek kana caang. Lamun tina ilmu ngaluarkeun jelema tina poek kana caang, berarti jelema nu poekeun kudu jadi caang. Tapi naha boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud arapal ngan ditaong tina kiceup kieu mah kiceup beuki hees. Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah geuning pedit mah anger. Da ibu ge apal kasalaki teh kudu hormat geuning duit leutik jeding. Aya deui nu paling parah, kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ta eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha sakapeung ustad sok parasea. Marebutkeun naon geura sok pasea teh? Geura sok urang tanya marebutkeun naon pasea teh? Ongkoh wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Urang teh ulah bercerai-berai cek Allah teh, tapi naha teh? Berarti ilmu teh lain eueuh sabenerna mah nu leungit mah lain ilmuna tah cahayana. Mata kuring datang ka dieu moal ngilmuan ibu, moal da urang ge apal, urang dieu teh loba ustad, loba kiai, loba santri, da ibu teh geus arapal bab ilmu teh komo di dieu atuh majelis ngaranna ge. Bisi bapak teu percaya yen ibu geus boga ilmu, urang tanya we ibu ari ngomongkeun batur dosa. Geus nyarahoeun. Ibu ai papolotot ka salaki dosa. Geus apaleun. Ai ngagibah dosa, mukakeun ai batur dosa, mapanas ka batur dosa, amek ka salaki dosa. Heueuh tinggal tanya awak ibu iraha deuk eureun. Tuh, ilmu mah geus nyarahoeun Pak, nganu hese teh eta bab eureunna. Matak al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Ngan hiji da jawabanana, qalbun salimun, iwal teh jelema nu hate bersih.
Lamun jalma boga harta bari alus hate, hartana teh bakal dipake nulung nu butuh nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum, mere oncor ka nu poek, ngahudangkeun anu labuh. Harta cicing di jelema nu alus hate jadi bageur. Harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba harta beuki sombong. Karek make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo. Dongko. Gelang teh ti dieu nepi ka dieu kuat ge gibrig jiga nu setruk. Hayu urang pangauseng. Pan sidik tatangga teh eueuh pangaboga, anting eueuh, suweng eueuh, kongkorong eueuh, deroe pake mah panas. Ieu teh geulang teh 40 gram ti salaki. Kumaha ceuk tatangga? Kumaha sia. Tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong ngomongkeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make. Harta ulah sok dipake mah panas batur. Lain wel-welan mikir. Pon kitu deui ilmu, Pak. Ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu, beuki tawado. Ari tawado teh batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih sagalana batan urang, sehingga ilmu nanu aya dina diri bakal mampu ngajienan batur lain dirina nu hayang diajian batur. Nu kadua nu disebut tawado boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Saking ku tawadona boro-boro kolot budak satepak dihargaan. Kudu ibu ngahargaan ka budak leutik, lain kudu deui wajib. Palebah mana ibu kudu ngahargaan budak leutik? Bandungan deui budak tara maca Quran, budak tara ngaji hadis, budak tara ka masjid, budak tara solawatan, budak tara salat, budak tara pangaosan. Tapi budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu geus karolot. Quran dibuka, hadis diaji, ka masjid leket, pangaosan osok, hampura boro-boro mah deung dulur jeung tetangga jeung baraya, amek ka salaki saminggu. Dan nepi ka hese cager teh diolok ku duit mah. Nah ari budak teu apaleun Quran, teu apaleun hadis, salat tara pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng, ternyata aya nu mahal dina eta budak. Naon? Yuladu alal fitrah, kasucian eusi jiwa. Tuh, anger balikna teh kana kabersihan hate. Mata krumus hirup manusia tong ngahargaan ku hartana, tong ngahargaan ku jabatanana, tong ngahargaan ku kaayaanana, hargaan mah eusi hate nu sanyana. Otak ieu keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Ta eta teh nu make saragam mah juga hayang balik teh. Keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam, nu kudu disaragamkeun mah hate. Nah, baju warna beureum, baju warna koneng, maot mah anger warna bodas, boeh ngaranna. Tah saragamkeun teh eusi hate. Dalam umat Islam geus saragam mangeunah, aya yatim bakal katulungan, aya miskin bakal kabela, nu teu boga imah bakal dipanggieunkeun. Saragam nyaho dalil sodakoh, bari gebro jeung sodakoh, yatim nu mana nu moal kabelaan. Lain ilmu kitu we pangajian teh nya. Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, kumis ungu kabeh, salaki nu bakal jadi musuh. Cek salaki tere ka mana mah pangaosan cicing lah di imah. Kumaha cek ibu naon ai maneh kafir mah kejeung nyarek pangaosan, lain bab kafir aing mah jangar kana hulu haben meulian baju teh. Darajat manusia lain dina bajuna, darajat manusia tah eusi hate nu sanyana disebut we qalbun salimun. Hate bersih. Awak ngareneng lamun hate teu ngareneng ti omongeun. Awak ngareneng hate teu ngareneng da bubar ti dege bakal ngocrobot ngomongkeun nu gigireun. Mane apal teh urang deket jeung saha jeung si itu nah kitu bau kelek gelo teh. Awak ngarenengan hate teu ngareneng, matak agama mah butuh lain awak nu ngareneng, tah hate nu kudu ngareneng. Bener. Salat berjamaah di masjid awak na ngareneng, hate teu ngareneng, bubar salat ge ngocobrot ngomongkeun salat batur. Urang mah tadi salat jeung nu utak-utakan, berarti sapanjang salat kieu merenya. Nama kejeung kudu lalajo nu batur. Lain ya ku senang-senang teh si ibu barakat aku. Seurina teh kuat. Padahal ibu teh teu boga duit tapi bungah kitu. Nah ari Pak Kades loba duitna tapi teu pati bungah. Panitia ieu dulur-dulur sim kuring majelis taklim ieu anu milad ka 3 tahun ayeuna teh ieu teh loba duit tapi tidak teu pati bungah jiga ibu.
kunaon kuring sadar loba duitna penting ieu geus loba bayareunana panggung bayareun dahareun bayareun son bayareun kaasup ngadatangkeunana gerhana ge tuh matak mending ibu teu boga duit barakatak hayang balik tinggal leos hayang gagayem tinggal atuh lalajo ceramah saha nu mayar teu saban jalma boga duit bakal jongjon dina hirupna jeung teu saban jalma teu boga duit matak runtag eueuh hirupna keukeuh we hirup mah lain sumberna duit tah kunarimakeun hirup da ieu teh pakades nu hadir di dieu teh palsu kabeh atuh beukeun nyeri hate ya iya nu hadir kabeh ngaranna ge berarti kasup kuring kades ongkoh ieu teh kabeh teh palsu kabeh oge palebah mana ibu palsuna ngaran-ngaran deuk pangaosan dangdan seteker kebek make up dipake blas on ongkoh sesengitan komo aya kuring kabita sacango buuk demi Allah teu kabita nah sabab kuring yakin ieu mah palsu saha nu aslina ibu nu wayah kieu cicing di imah daster merengkel kameja ngalek-lek soek degeugepan huak kieu bau kelek ta eta aslina nana gerhana asli palsu palebah mana kuring palsuna aing ngomong mah jiga nu heueuh bentes kudunya kapakir ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring bener berarti palsu atau kumaha lamun hayang asli tinggal pakades engkana dieu heureuyan sae ceramah teh bener urang teh kudunya ka fakir miskin salira mah jigan lain bereun lain urang mah lain bereun mobil boga sawah boga imah ge boga berarti salira lain bereun lain atuh kumaha cek pakades tah ayeuna mah kieu atunya amplop moal dibikeun cing teh naha kades mah jeung moal dibikeun pandek ngagugu omongan maneh cek maneh kudunya ka fakir miskin pan maneh masih di lain bereun ayeuna mah amplop teh urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang teh palsu ya. Nu beunghar asli palsu matak tong legeg jadi jelema beunghar teh palsu deuk ngeunah kumaha cicing dina kabeungharan lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur imah hiji batur boga dua pan hayang imah dua gampang sertifikatna kabangkeun mobil hiji batur dua gampang tinggal BPKB na kabangkeun hareupeun batur gaya imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul matak urang teh sabenerna keur melaan kepalsuan saha atuh nu aslina ari urang aslina urang teh disebut hamba Allah ari ngaran-ngaran hamba Allah setiap manusia ngahambakeun diri ka Gusti Allah eta teh bener geuning kanyataan mah ari ngomong hamba Allah tapi ngagugu nafsu geuning si horeng teh hamba nafsu ari ongkoh hamba Allah tapi kudu dunya wae berarti hamba dunya ari ongkoh hamba Allah tapi parbut jabatan geuning hamba jabatan mana hamba Allah teh lamun jalma geus disebut hamba Allah innallaha ma'ana hirupna teh bareng jeung Allah nah iya pangajian jeung Allah da teu percaya isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu teu geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal nu balik jawaban hiji oge awakna pangajian ceulikna pangajian panonna pangajian geuning eta hate suudon ngulem acan nyebutkeun moal datang ari ibu damang kalau ka urang hoyang seuri nempokeun seuri si eta atuh da innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah marukan jelema salat jeung Allah cantang tu pakades jalma salat cantang tu jeung Allah mana bukti lalajoan bubar salat teh geuning melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna asa aing pang agamana asa aing pang masjidna asa aing pang pinterna asa aing pang alusna maknya jelema nu bareng jeung Allah kitu eta mah jeung sombong ngaranna aduh atuh dah matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana
Lamun jalma bareng jeung Allah sifat bakal sifat Allah, kahayang bakal kahayang Allah, kaputusan ge bakal kaputusan Gusti. Anu sifat dek ngagugu saha Bapak lamun lain sifat Allah. Pan sifat Allah teh 80. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin jeung sajabana tuturkeun atuh sifat Allah nyaahan, asihan, dedehan, asa hampura, nulung nu butuh, nalang nu susah. Sifat Allah pan geuning nu aya teh aya nu diapalkeun Asmaul Husna aya dina hate geuleuh, rujit, cua, ngewa, panasan, teu kaupan, cegukan, punungan, batur nyieun gedong, nyeri huleum. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli motor geblus ka rumah sakit, batur meuli mobil modar. Geuning lain jeung Allah hirup teh jeung panasan. Jelema anu panasan keur ngaruksak awak sorangan tina dulur asalna dulur jadi teu akur. Naha pedah urang can boga gedong batur geus boga tuluy amek eta mah panas ngaranna. Pedah batur maju urang henteu tuluy keheul eta mah sirik ngaranna. Heueuh nya. Matak jelema geus boga sifat panyakit hate sirik geus moal mampuh lalajo ka alusan batur. Sahebat-hebatna Bapak Kades nyieun program jadi Kades 2 kali disengareupan ku jelema nu kotor hate angar moal kapake. Pak Kades datang ka ieu tempat kumaha ceuk nu kotor hate deh hayang kapake. Sahebat-hebatna Bapak Ustad Bapak Kiai ceramah beberebetan di ieu tempat hampura Pak Ustad disengareupan ku jelema nu kotor hate moal resepeun kalah nyebut lagi ganeng gitu. Mata kurang kudu bisa ngawilah-wilah nana gerhana aya nu resep aya nu ngewa bisa jadi. Mata kurang bebas hirup aya nu resep pek tuluykeun ceramah nepi ka enggeus aya nu ngewa jalan gede keneh mantau gede tuh. Mata lamun aya nu balik berarti si eta nu geuleuh. Pan jadi moal tulus balikna nah era hareupeun batur atuh wilujeng panas jejebir gitu. Matak agama mah tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa. Jelema nu diheulakeun ku karesep ngomong goreng ge bakal alus da sumberna resep. Jelema nu diheulakeun ku kangewa kajeun saalus-alusna batur moal daek ngahargaan kaalusan batur tetep pak dada asa aing nupang alusna kotor hate kitu peta teh sadia. Matak urang mah da biasa we baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Da kuring mah sadar atuh manusia biasa, lain manusia luar biasa. Sok Bapak Hancip dihargaan ku mana? Ku kelompokna, ku pahancipna. Tak engke mah wayahna pahancip, laan saragam hancip, tamut anu TNI sok. Ini ka pasar, da moal teu ditewak, nah TNI ka jajaden teh eta. Jadi kusabab kuring manusia biasa mata wajar baju ge baju biasa calana ge calana biasa ngomong ge ngomong biasa heusuna. Mata tadi ngupingkeun protokol pangatur laku pangjajab acara ku Indonesia teh heukeun bae. Ngan kuring mah moal deuk sunda we. Sieun tag tengtong. Moal nurutan jiga ibu, awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti kota, weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Dan orang merek suna we. Manusia biasa. Mata kurang teh saha tuh Pak? Ternyata hirup mah ukur disebut. Ukur penyebut batur. Tuh, nana gerhana ustad era disebut ustad lagi hoream. Ustad nana gerhana haroream disebut ustad ge matak bisi di aya nu hayang kop tamere tah. Kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur memprokator batur mah panas batur geuleuh ka batur ngewa ka batur na kudu kitu tad. Meureun pan ustad mah warasatul anbiya pewaris para na nabi ngawariskeun geuleuh ka batur gitu. Nabi ngawariskeun rujit ka batur gitu. Nabi ngawariskeun cuak ka batur gitu. Nabi mah ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Karawang aya nu bareuh tong akuanan tahajud rupina asam urat eta. Tah ieu ge sampean kuring bareuh lain ladang tahajud
katojos peso geuning urang teh ukur di sesebutan Pak di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal berarti lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat sadio tuh dah piraku kudu dirabut nepi ka akar-akarna lain loba janji eueuh bukti loba baos coros-coros eueuh buktos demi rakyat nu beunghar bebengok sia geuning manehna mah batuk saeutik ka Singapura bari ulin rakyat memboga BPJS ge hese ka rumah sakit ge loba ditolak mana demi rakyat teh mana teu kuat hayang kahareup bae naon moga jeung melaan duit 50 naon teh da rakyat ge hayang sejahtera nu puguh mah geuning babengok si itu nu sejahtera nepi ka jam ge 11 M mun 11 M dibikeun ka urang dieu nyieun pesantren 20 siki mah ku 11 M katebus Pak ieu mah nu kieu patut 11 M meker atuh oi hayang dieuneup-eunup pager heuh ibu teh satuju kana ceramah kuring tak kitu ngarah ditewak sararea matak mana nu disebut pejabat teh mana matak paingan cek urang Sunda garateangan pamimpin teh budak angon aipan budak teh hamba Pak nya budak teh hamba angon ngangon hawa nafsuna matak pamimpin mah kudu sieunan kudu borangan era lamun gedong sigrong sedekeun rakyat imahna butut era lamun urang dahar seubeuh aya rakyat teu dalahar era lamun urang duit loba aya rakyat teu sejahtera sing gablek ka era atuh oi budak angon ai ngaran-ngaran budak angon ngangon muning gede ditungtun ku budak leutik geuning muning nuturkeun ka budak leutik naha sabab budak angon ngarti kana kahayang muning panas diiuhkeun lapar di paraban hayang mani dibawa ka walungan muning ku budak angon diperlakukeun kitu matak meujeuh budak muning teh nuturkeun budak angon sabab budak angon ngarti kana kahayang muning odok rakyat ge nuturkeun pamarentah ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyatna atuh geura susut cai panon rakyat nyaho ka susah rakyat apal ka bingung rakyat lain ngeunah-ngeunah sorangan oi jika nak ceramah kieu mah bihang dipake deui paduli teuing abo naon sarangeo Sunda we atuh Sunda lain Korea teh sarangeo lamun budak leutik mah kaharti sarangeo ustad kon antep ieu nini sarangeo hayang dijongklokeun bener warga si kades ka urang ya kuat jika nu geus akrab deui ngaheureuyan teh bari karek apal dina TikTok bareuna enggak kenalan atuh sudi mun jeung budak parawan mah eudeuk we kenalan ajeng nenek-nenek kenalan mah tuh nya bogoheun ka urang hoream kau nepi ka ngompol ka dinya moal jadi jelema beunghar tanpa aya hirup si miskin mata geus beunghar teh kudu nyaah kanu tuh moal jadi jelema beunghar tanpa hirup si miskin matak nu baleunghar teh sing nyaah atuh kanu miskin lain ngabibita kahirupan si miskin teh da si miskin mah gede jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin aya nu maot pangheulana tahlil si miskin aya nu maot pangheulana nguburkeun si miskin matak lamun aya jelema di dieu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan atau eueuh nu nguburkeun engke kitu antosan jam 10 peuting bisi batur sieuneun juk acolok-acolokan sorangan
manusia mah butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung ibu butuh ku batur. Naon alasan orang kudu goreng jeung batur, sok jieun alasan. Peda batur nyen gedong urang acan juga leuh, panas nu kitu patut. Penyakit hate rudet. Geuleuh atuh da. Sok ibu make tiung menang saha? Menang batur meureun, tiung menang batur, baju menang, imah menang, ibu ngalahirkeun di tulungan, ibu hamil ku alus, hamil ku batur. Tak ieu pangaosan picacapekeun teh. Balik ti dieu salaki mau teh jamotrot. Paingan sia budak nu kadua beda irungna. Make jeung hamil ku batur. Ku salaki meureun. Urang teh butuh ku batur tah ieu nana gerhana. Da butuh ku ibu. Majelis taklim anu milad ka 3 tahun ngulem kuring jamaah eueuh narek ngomong jeung temok. Gening kuring bisa ceramah di dieu teh aya 2 nu berjasa, hiji nu ngulem, 2 jamaah. Nu ngulem aya jamaah eueuh, deuk naon? Jamaah aya nu ngulem eueuh, kuring datang ka dieu, deuk nanahaon coba. Ai kitu mah pan paketan, mata ulah lege kuring teh. Kuring tanpa batur saha? Mata kuring kudu bisa ngahargaan ka jiwa batur. Bener? Jalma nu bersih hate, jalma nu kosong hate. Dagu guruna teh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, geura baca ku anjeun 2 ayat nu berbeda. Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna. Sok geura baca ku bapak, hayam geura sok baca. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, atuh tulangna apan ieu kaum seblak. Eta hayam kabeh manfaat kabeh. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, tulangna seblak tula. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog jog dagangkeun. Da moal payu atuh. Matak jalma tanpa Allah saha, Pak? Bener tuh Bu, jalma tanpa Allah saha? Matak tong legeng. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge di naon di aku atuh. Pak Kades jadi kades pan ku Allah dijadikeun nana gerhana jadi penceramah ku Allah dijadikeun deuk naon nu dipake alat kasombongan. Bapak TNI jadi TNI ku Allah dijadikeun, polisi jadi polisi ku Allah dijadikeun. Naon nu disombongkeun tina hirup sok naon? Geulis kitu deuk sombong. Geulis 30 ka hanap, geulis mah 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis. Pan ibu teh bentangna Karawang, mana ieu bentang teu ketit-ketit acan. Boga budak hiji gumolis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan. Boga budak 5 budagdeg awak ngebekahan, kasor nomor hiji bea ku sorangan. Matak hirup rumus matak tenang, tumarima gerasa. Tumarima. Awak genut bae cirina salaki nyenangkeun, mun dipoto teh ulah nyangeyeng kieu. Sing teh kunaon ibu dipotonya ngeyeng, ngarah langsing. Heueuh dina foto langsing ai palebah papangih. Kuajiga dreum nu ditungguan ku hancip. Matak naon lamun narimakeun genut bae cirina salaki nyenangkeun. Ieu mah teu narima genut teh leos ka kantor desa senam 2 tahun. Cing teh ngarah naon ngarah langsing Bandungan nu sok senam 2 tahun da lain langsing kalah kebeuki meber. Naha eta beres senam goyobor, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki meotan awakna. Naha mikiran hutang urut baso. Ngeus hirup mah tumarima. Bulu panon geus alus, ta ibu teh geus alus bulu panon teh ponok pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kicep teh hampang teh. Ieu mah teu narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuajigan nu cacingeun kicep da meureun berat. Balik ti dieu mawa motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana teh kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Aduh. Aya teh jelema ti baheula nepi ka ayeuna manyangan halisna. Ti orok nepi ka kolot aya teh jelema nu panjang halis.
nama kejeng ribuh mikiran halis atuh. Saking kuriweuhna kerok ganti ku patlot. Pan teh lenger jelema kitu teh. Balik ti dieu pas ajeng salaki leungit sapotong. Matak naon lamun hirup tumarima. Pak Kades jadi kades, ngeus tarimakeun jadi kades, tong kejeng hayang jadi bupati. Gunukeun gaji kades salila 2 periode, nyalon jadi bupati. Sing inget politik zaman ayeuna, rakyat ayeuna, aduh bantuan dicokot ai nyoblos kasih komeng. Pan jadi rungsing rudat hirut. Matak jalma nu alus, jalma nu tumarima. Narimakeun. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampa. Nah, da Allah teh nyalametkeun ibu, da ibu teh siap lamun dibere kasep jeung beunghar, hiji galak timuru, WA dipariksa, telat balik dicarekan, kasep beunghar sieun dipaok batur, coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Aya kajongjonan hirupnya. Tuh, matak bisi di dieu aya nu boga salaki petot, atos weh cekap, kukut, piara, paraban. Teu kudu riweuh. Neng bobogohan kamari ternyata putus tong jebleh. Nah maka jeung kudu ceurik diputuskeun ku lalaki maka jeung jebleh lebay hirup teh teuing. Nah ibu maka jeung hihi nya goblok kabogoh kitu. Diputuskeun ku kabogoh teu kudu ceurik sabab Allah Maha Uninga saha nu leuwih pantes keur neng. Kamari anyar putus ayeuna pangajian pan penting ieu sinyal kamari leungit kabogohna penting ieu kurumuinana gerhana sinyal matak hirup bapak geus lah tuma tuh innallaha ma'ana hirup mah geus bareng jeung Allah teu saban-saban manusia ibadah bareng jeung Allah kadang-kadang mah jeung ria teh. Eta we geuning tarawih ge paragbag status Facebook. Alhamdulillah tarawih ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 eueuh status ya orang eureun tarawihna. Asa jangar kana sirah ngabandungan jelema kararitu. Puting-puting deuk tahajud ragamang kana HP nyieun heula status OTW tahajud. Asa rarujit. Ieu teh ibu-ibu teh seserian teh kunaon? Kurumasa teteh. Matak mana atuh alhamdulillah teh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah. Ari ongkoh puji nu Allah, ari hirup asa kapuji. Jadi nah alhamdulillah teh. Ongkoh alhamdulillah, boga gedong alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, budak sakola alhamdulillah, boga motor alhamdulillah. Eta mah karek ngomong. Alhamdulillah teh butuh gawe mana gawe natina alhamdulillah. Lamun ibu gedong boga sawah boga budak sarakola cek ibu teh alhamdulillah eta mah karek ngomong naon atuh gawena tong hayang BLT nah gedong boga sawah boga dahar 3 kali baju oge gonta ganti ari RT teu mere BLT kuat dicarekan lak dasar RT gelo. Cing teh kunaon ibu nyarekan RT batur menang BLT aing henteu tah nu kitu ari ngomong kalau hayang beunghar tapi munafik nah kana bantuan hayang atuh euy aduh kades kakara tempo seurina kuat lebar nah hate genah da ceuk hatena teh kieu lebok lamun bener ibu boga alhamdulillah imah gak boga sawah boga budak sekolah boga tah cek ibu teh alhamdulillah kurumuy nu mere BLT tolak moal kades moal narima BLT mamah gedong boga sawah boga budak ge sakola pangmikeunkeun kanu hakna tuh fakir tuh miskin tah eta alhamdulillah na gawe teh ditempuan teh beungeutna da eueuh nu kitu anggar we kaduhung aing datang ka dieu ngadengkeun ustad eta mana alhamdulillah dina gawe teh mana eueuh nya matak sok baca alam cek kuring oge kudu era ku tangkal kawung akar kawung digodog 2 gelas jadi 1 gelas
ternyata pencegah penyakit ginjal. Naik kawung, apal kawung? Aren. Bisi teu nyaho. Aren. Tangkalna pakai sasak, jerona aya aci, aya geuning dahan kawung, teuk jadi lahang, jadi gula. Antep lahangna tong diala cangkaleng. Ibu sasapu ku nyere kawung. Anu hajat nyieun janur tina daun, eta kawung manfaat kabeh. Coba ieu. Matak hirup teh urang mah keur nyamar jadi jelema, da jadi jelema nama acan, urang mah keur nyamar. Keur nyamar jadi jelema. Kadang-kadang mah ari ceuli jelema, bibir jelema, ari hate lonok. Lonok, kaditu ngagogoreng si A, kade ngagogoreng ibu, hareupeun ibu ngagogoreng batur, leungit ibu ngagogoreng, ieu awak jelema geuning hatena mah lonok. Aduh, eta kungeunahna ngadengeun seuri si ibu eta. Ibu teh kunaon? Oh, bunga. Di dieu mah bunga. Ai balik ka imah mah bisi gaduh hutang ka Bang Emok bayar. Da teu bisa dibayar ku seuri. Pelajaran hirup geuningan alam dunya teh nya. Tah bangunan ieu imah ngaranna. Sameme jadi imah teh kenteng teu asa pang kentengna, semen teu asa pang semena, pondasi teu asa pang pondasina, batu teu asa pang batuna. Tuh jadi bangunan teh karena bersatu, mata urangnya kudu bersatu. No jadi polisi pek jadi polisi, jadi TNI pek jadi TNI, pan tugas nage ngamankeun negara. Mata polisi mau bobog daweg gede sora. Atau nu jadi ustad engke bagian ngadoa, nu jadi kades tah keur mensejahterakan rahayatna, matak simbolna na upacara bendera. Bandungan polisi hohoakna, obana sang saka merah putih, forward, rock. 2 poe di puskesmas da beunang ieu na. Bapak TNI sarua kudu hohoak. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Jawab ku Pak Kades, laksanakan. Teu kabayang lamun nu jadi kades lebe moal teu mangawe lajeng. Ragrag tah wibawa nagara teh. Ustad mah engke tong pacorok kokod, engke ditungtung. Ustad mah Al-Fatihah. Teu kabayang lamun TNI ngadoa ka Allah, ya Allah, Al-Fatihah, rupina hoyong ditonyok ku malaikat. Matak jalma nu halus teh jalma nu bersatu. Tugasna tugas TNI ngajaga keamanan negara, tugas polisi ngajaga keamanan negara. Matak tugasna teh newakan penjahat polisi. Angkat tangan, ku hoak wae penjahat sieun. Coba lamun polisi kieu angkat tangan. Komodek newak kieu au tewak. Mun aya polisi di negara orang kitu dirok kitu ah. Polisi mah kudu waweg, kudu daweg gede sora. Well. Watak cekuring mah ustad mah geus ditungtung bagian ngadoa. Bagian tawasul, bagian sholawat, bagian ngadoa ustad. Teu kabayang ngadoa ku polisi atuh poho meureun. Dibawa catur prasetya, dibawa sabta marga, dibawa wawog dawog gede sora. Eta teu kabayang palebah ngadoa, ya Allah. Tibatan diijabah ngadon dipepeg gitu. Ayeuna Pak Kades, pan Pak Kades mah pamimpin. Aing ngaran-ngaran pamimpin mau ngamuk gajah meta, pamimpin bagianana. Eta teh pamimpin teh beratna teh kitu Pak Kades, mau ngamuk gajah meta, pamimpin bagian ibu rakyat. Urang rakyatnya. Jadi lamun penting ieu aya mau ngamuk gajah meta, keun antep Pak Kades sana gelut jeung maung. Urang mah yakin nya ge maung teu sakola bakal meunang gelut jeung Kades. Urang mah rakyat balik we. Teu hararayang teuing kudu gelut jeung maung. Bacaeun Pak. Bohongan dina Islam teh aya 4 syariat, torekat, hakikat, makrifat, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Syariat sing alus salatna.
diajar ka bapak ustad nu aya di dieu entong ka urang dah jauh ka ustad nu deket pak ustad gitu rukun syarat sah wudu rukun syarat sah salat sok diajar jeung pak ustad di dieu tak geus alus salatna bawa kana torekat sing alus eusi hatena leuleus hatena dihina tara ngalawan dicaci tara benci dipitnah tara kukumaha diledek teh ngadon seuri naha da jelema nu alus hate mah hirupna geus lain di dunya geus nganjang ka alam akhirat ibu dihina diledek dicaci dimaki tong amak di akhirat mah ibu dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur kagorengan ibu dipentak ku batur kaalusan batur keur dicokot ku awak ibu matak jelema nu ngahina kieu jawabna nuhun tuh kartos Pak. Semakin ibu dihina maka semakin ibu ngurangan dosa. Teuing aya teuing eueuh jelema kitu. Udah ieu mah beungeut lawanan wungkul tuh. Boro-boro kadulur boro-boro baraya salaki rasiko leutik kuat irung jeung bibir teh akur. Nah nya kana naon sakieu. Ieu. Tong kitu ibu teh ka salaki teh. Galau atuh dah dibere 1,7 juta sarung salaki geus ceklan sono 1 juta nah palebah salaki teh barang bere pepelengkingan dina kursi hees didinya naon teu gablek duit mah nepi ka mental teh yeh kana duit wae tong kitu mun bisa mah ibu teh kudu sadar salaki teh panutan ibu balik salaki ti panyabaan papageun lawang panto bari rengkuh dengekeun imeh lain abi-abi ka mana karep munga denge teh salaki balik ti panyabaan rengkuh harapan panto teh sambut bapana geuning kumping sun tangan ngesun tangan gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan pun apana cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo juga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi ibu ka salaki kajeun teh manis dibikeun ari ibu ngocobrot wae hayang nyeblok geus sarupa kitu bawa ka WC bapak beli teh acan netepan mangga geura netepan geura salat mangga ka jaman dekul salaki mandi tuduhkeun ku ibu teh tak ieu odol ieu sabun ieu sikat tak ieu anduk beres mandi papageun ku ibu tak ieu sarung ieu koko ieu kopeah dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh kana lahunan salaki pek diajar pidato da ibu teh pernah sakola sing hade pidatona bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cengceman jiwa bapak teh hormateun abdi damaeun abdi tibareton nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa nu gemakeun nu jadi salaki hapunten ti luhur sausap rambut dihandap saibas dampal tah kudu kitu lain cecengiran teh nganda di tempat teh merek itu eueuh ka salaki nu kitu teh eueuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang teh jukieu menang duit teh sok ibu ngajawab ada urang geus siap ustad ada kikituan ka salaki ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh marukan deuk dibahas da moal lalaki nu kumaha anu ibu eudeuh kitu ka salaki lalaki nu tanggung jawab hayang geulisnya dangdanan hayang nurutnya contohan hayang jongjon rasikoan asa mangmunangkeun ngan bapak-bapak jadi rai geuneuh rai pias hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan titah nyangu beas eueuh narek keusik titah dangdan aya lipstik geus dicokelan ku bilik wadah geus dekok tengahna parfum geus eueuh wakieu teh bau eta we atuh lain salah ibu tah salah bapak-bapak ampun kudu balen hirup teh saimbang ya bu sok sing aralus hate teh sabab lamun jelema geus alus hatena naekeun atuh kana ilmu hakikat naon ceuk hakikat alus rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung
jelema nu geus salat teh teu mungkin ngahina batur ngaledek batur. Naha make jeung teu mungkin apan salat teh bacaanana alus maka praktekkeun dina ucapan nu alus. Ulah ari salat di alus-alus bacaanana, ari bubar salat ngomongkeun batur, nyeri batur, ngahina batur, ngaledek batur. Salat nu mana nu keur dipigawe karek alus bacaan salat, can alus ucapan saenggeus salat. Weh. Greget atuh dah. Da ceramah kieu mah saha nu teu karabut kabeh ge karabutnya sok sing alus tanu kaopat hakikat sing alus laku lampahna kira-kira urang ngomong batur nyeri hate mending jempe sekalian ini mau ngocobrot kanu genut teh eta teh eta dream atuh batur teh amakeun nyokot pager jebrod karena tarang urang ternyata batur neungel urang teh lain karena hayangna bongan bibir urang ngomongkeun batur tuh lalajoan daun ragrag kadunya dadunya moal katutupan ku daun tapi lamun daun apa anon dunya moal katempok daun ragrag kadunya dunya moal katutupan ku daun tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katempok nalika hate geus pinuh ku kakotoran ku sirik ku pidik ku panasan ku teu kaopan cegukan punungan moal bisa lalajo ka alusan batur anger dina dirina teh goreng kaituna teh loba ngomentar kitu lain kieu salah bari sorangan gawe ibarat salah ki ibu salah mah ngumah wadah teh kumaha cik ibu kedah kumaha heuteing dagor ibu ku langseng ngageunggeureukkeun kitu mah soal enteng tah nyontoan nu hese mah bener bu salah mah nyeuseut teh kudu kumaha tuh heuduh ka teuing da teu bisa baledog ibu salah kieu nu alus mah lain ukur ngageunggeureukkeun salah mah nyeuseut teh kudu kumaha hiling ku bapak dekul salah kieu nyeuseut ta ibu mah tinggal lalajo tuluykeun ta lejing watak umat Islam mah ulah jadi umat Islam nu sifatna komentator apa nih teh komentator wungkul Persib eleh main kades panggilan rada gelo Persib teh teu cereg Persib teh da eta atuh pelatihna anger keneh lain ganti coba Pak Kades init ka lapang jug nyieun ka sebelasan der mengbal di ditu aya keur lumpat eueuh keur najong bener ngomentar soal babari jadi pelaku tanu hese bapak-bapak eueuh kaeuceregan cenah ceramah teh kitu yeuh atuh mik bapak nu ceramahna yeuh naik bapak ka dieu ceramah ku dedek assalamualaikum mata rupa pek guguru ti tukang son mana tukang son tadi tah guguru mah ti tukang son moal aya nu pangsoleh-solehna neriungan ieu tukang son nah apan pangripuhna di dieu teh gawe tukang son menerkeun mixer mangulan bok maluk telu atlet ke sangoprot capek eta teh tapi nah ending akhir urang mengeunah naik ke panggung beletak beletuk tapi nupang capena tukang son nupang geunahna urang nah ending akhir nupang gedena bayaran dalin tukang son urang teu amekeun eta tukang son da lamun amekeun geus di pareuman pek badak di pareuman pek henteu eta padahal geus nyahoan bayaran mah gede kana ustad katimbang tukang son enjoy we narimakeun kana milikna amek we heueuh bener euy ustad aing kitu tuh tah berarti eta geus amek yeuh atuh urang tuker abdi jadi tukang son jadi penceramah duana lagi bakal hancur son ngebeledug di cowok ku abdi nu ceramah butut jamaah Bali kumaha ceuk Kades rada gelo tukang son teh tuh mata hirup mah cicing dina tugasna masing kenah nya ceramah jeung urang mah nu gagayem aya tuh pek ngarah teu kagok montok eta dahareun kuat beak kitu aduh asa lapar meureunnya heusa teras ge alah ampun euy mata hirupan nu kudu dialusan teh eusi hate eusi botung
Da kana tetagek wae atuh teh. Usibut. Aing mah ceramah di dia mah kakara aya jamaah. Nu kudu alus hate yang adon alus eusi beuteung. Ampun ya Allah. Iya teh judulan we ibu pangaosan teh mealing kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad disebut muludan. Di Arab aya muludan. Oh. Nah di urang aya muludan, bae we da urang. Oh da di Arab mah eueuh muludan, kaduli deulin urang Arab betul. Juk bapak akur teh jeung Arab moal. Di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunah Rasul, urang ge apal sunah Rasul teh kumis pondok janggot panjang. Di Arab naha jaradi. Coba di urang anu teu anu jadi anu henteu. Tong ulumna nagarana euy bid'ah. Naha eueuh kumis eueuh janggot teu jadi, Pak. Nare kumis emek ditapelkeun. Saking ku hayang sunah Rasul. Sing atuh bab nu kitu-kitu patut mah nepi ka. Di Arab ngong adan langsung komat. Naha disiplin jelemana. Jam 5 geus ngawala di masjid matak meujeuh ngong adan langsung komat. Coba di Karawang ngong adan langsung komat. Aki-aki tiluan. Matak di urang untung aya orang NU 80% Indonesia berbasic NU. Untung da NU mah kana nu perkara nu kajadian dakwahna teh lewat budayana. Matak lahir pan budaya mah deukeut jeung lagu. Matak lahir geuning pupujian alias nadoma. Aki-aki gini nu nadoma teh mik ditiupan. Geus teh niupan mik pan juga eling umat muslimin muslimat. Ayo orang berjamaah salat subuh. Ayo ret meureun setengah genep maghrib. Pek tuluikeun atuh di Persis orang-orang Persis pantara pupujian Muhammadiyah tara pupujian bae nu osok tuluikeun nu tara teu nanaon deuk nepi ka iraha urang pasea melaan pupujian jeung tara era apa pasea bab nu kitu teh batur mah Israel jeung Iran geus perang melaan negara Islam Palestina nu di kuring mah pendukung Palestina mata Iran nyerang Israel di rudal geuning pakades ku tepat kana sasarannya rudal Iran ka Israel tepat sasaran. Nah di Indonesia bantuan tara tepat kana sasaran. Nepi ka eleh ku rudal Iran hayang di rudal meureun oni sia teh. Aduh apaan di urang mah berbasic budaya matak orang enu mah lamun ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ku nyanyi Pak Ustad wujud kidamba embung pak domba sok embung pak bomba eta budak sare aduh aya melaan seserian budak ku ati guning-guning. Ari ibu hayang nyerieun awak kata budak hanya jugue nyeri beuteung cenah seserian atuh naha nyeri beuteung batur seuri ibu entong atuh riweuh teh sok wujud kidambah embung pak domba embang bomba embang kulimpak domba embung pak bomba embang bomba empak domba embung pak domba empong pak domba embung pak bomba embung pak bomba empang pak bomba. Itu budak disiksa gerak. Pan di Indonesia mah make musik wae. Sholawatan sok make musik pan di urang mah. Aya nu juga dangdut geuning. Sholatul hoho, salamul hoho.
ala tohaha rasulil haha tuh aya oge nu juga es lilin Allahumma sholli wa sallim ala tuh aya di Arab nu kitu Allah aya oge nu hohoak geuning salatullah salamullah ala toha rasulillah ajib keun bae da maraban hayam ge beda antara Karawang jeung Cianjur nya ge Cianjur beasna ti dieu maraban hayam mah benten mata hayam pelung nu alus hayam Cianjur kongkorokna teh kuat ngelupa da marabanana atuh beda ayam pelung alus ke da maraban teh goreng mata kongkorok kitu we pan aya di Cianjur mah maraban hayam teh kieu ibu mun hayam datang teh kur titit titit mata kongkorok teh alus geblus Cianjur ka dieu ka Karawang maraban hayam teh jadi nyiniran minantu kur tetetetet kur tetetetet bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigiran minantu mata kisukna teh hayam teh bisa kongkorongok dicekek ku minantuna karunya budak jadi udang aduh hanya perbedaan maca tahlil aya nu sarupa dah henteu sok bisi ibu aya nu maot miluan tahlil kali-kali dawa nu sarupa aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih maca tahlil teh nu di juru tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh mata kisur teh hayu cinta mang tahlil siap cenah geunah teu lila nya heuh da hees aya nu maca tahlil bari ngagideug geuning la ilaha illallah la ilaha memang nah di gudag gideg batur mah tungkul tempok ku manehna tungkul ngadon sare jadi emang di gudag gideg ngarah teh sare anu paling paur nu muih sajam setengah pa muter ilallah 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 nah da bubar tahlil batur membalak kecerakan dahar sia teh mah golokok di buruan ongkek oh da lieur rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah nama gejeng kudu paseha da eusina sabenerna mah da eusina mah la ilaha illallah teh teuing aya di mana Pak teuing aya di ibu teuing aya di kuring wallahu a'lam tah jadi ogo budak tah kunaon Dedek ku si mamah diciwit kitu geus hayang balik teh budak ciwit ya geus alam perbedaan batur urang muludan batur tara bae urang rajaban batur henteu bae dan nu teu meunang mah paseana atuh nu hiji subhana rabbiyal azim keun Pak nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun Bu teun keun tah nu kudu ditewak mah nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu kudu ditewak dina salat nu utek-utek pan balad-balad bapak balad ibu balad kuring nu dipersis pan utek-utekan at-tahiyat keun orang NU dua rupa aya nu langsung at-tahiyat aya oge tina asyhadu di dieu asyhadu hepek we tanu kudu tewak mah nu kaopat nu meureub atah si eta tewak matak naon lamun hirup silih ajenan nana gerhana beda jeung batur beda baju beda celana beda ngomong beda Pak da ustad mah lain kieu abdi geus sadar weh Bo sok atuh sok weh ya sok teu naon teu ka dieu deui ge sok tenang naon teu kadiri ganeng eta rada rembes gitu baur anter cek anter
tuh kudu riweuh ya. Da urang ge sadar ustad malain kieu udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tasbih cekelan ta eta ustad. Atau kalau aya ustad kitu datang ke Karawang teh lentong sararea wilujeng sumping al mukarrom. Coba ka urang well kuat awan assalamualaikum. Bieu ge aya ibu-ibu nu ngiram panyata minta doa lain nyungkeun dipoto. Majarkeun teh bisi ngacai. Nah, pedah urang beda baju. Nah, sarua Pak sahadat sarua, nabi sarua, kiblat sarua, agama ge sarua. Nah, maki jeung kudu riweuh ku baju. Deuk nepi ka kiamat pas ya babaju. Heeh. Teu kudu riweuh. Oh, pan ustad teh barareda, bae atuh beda meunah teh. Da ibu ge salaki jeung pamajikan beda. Pan ku beda dihijikeun 7 tahun pan borosot budak. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil ga anak kucing ibu. Jadi urang teh kudu sadar karena perbedaan al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat ulah kalah silih laknat. Bener. Kene atuh beda cara. Oh nyata mama hayang ulem ceramah teh nu bari curhat. Ulang-ulem kuring. Ulemna mamah dedeh. Dan mama dede mah metode ceramahna bari curhat pan ibu sok curhat geuning. Mamah dan aa curhat dong, iya dong. Ma, sareng abi mah burutnya tuh usaha pek omongkeun ka mamah dede. Lol deui pan. Mama ngulem ceramah teh hayang nu pinter ilmu sejarah. Gus Muafik ti Jawa anu gondrong. Mama hayang nu keur viral jeung tukang enteh, Gus Mip. Mata abdi malah menempat tukang dagang sok ngabalieur teh naon sieun sarua kacaletot abdi. Derwe jadi baleunghar ku kacaletot. Mama ngulem ceramah teh hayang nu pinter parem weh. Mama hayang ngulem ceramah pinter hadis, nahwu jeung sorof, kitab lagi al-margi kasir jeung sagala rupa Ustad Adi Hidayat. Mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Afif. Mama hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin. Mama hayang nu lentong Aagim. Pana Agim melentong saudara-saudara yang budiman. Geus balik deui. Alhamdulillah ya Aa bisa hadir di Karawang. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa? Ya ibu senang tapi Aa yang kurang tenang. Lantaran ibu geus kalolot. Hidup itu berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Aa gimah lentok. Mama ngulum saramana hayang nu bari nyanyi Oma Roma Irama ti Tasik. Sabab Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi. Matak Roma mah nyanyina alus. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Bapak-bapak belah ditu nu keur nyarane gogodeg bari harewosan teh sangka cenah. Nana gerhana bener cenah keur kasep teh alus sorana. Matak Roma Irama mah takdirna teh jadi penyanyi. Data teh sejarahna tina labuh. Sejarah Roma Irama jadi penyanyi dangdut teh tina labuh. Kalau bapak polisi ge pernah labuh. Kubrag. Aduh. Tak geus sidik jadi polisi.
Ayo Roma malah gubrak. Aduh. Teuing heueuh teuing waduh. Bapak TNI ge sarua lamun nitah nyangu ka istrina, "Gerah nyangu, geus burit." Dijawab, "Siap, 86." Coba Roma Irama lamun nitah nyangu, "Ah nih. Gerah nyangu." Dek kacai deui, jug. Ah nih. Gerah nyangu. Geus burit. Ai si Ani deui lenger. Al-Fatihah. Jadi jalma teh geus boga takdir masing. Oh mata tong siri ku takdir batu. Ieu muludan Pak dihijikeun jeung milad majelis. Doakeun ku urang milad teh kareka 3 tahun. 3 tahun panjangkeun lalakon atuh Ibu. Ameureun si ibu eta mah geus bakat alam meureun nya. Da teu ngabodor ge anger babaraha katakan. Damang Ibu. Kumaha? Tambahan. Bahasa anyar teh naon teu ngarti. Pan di ieu Bandung, ieu Karawang. Naon kitu Bu? Samahan. Oh jampe. Oh. Bu, lain urang nu ngomong jampe mah tuh. Bisi rek pasea engke bubar ti dieu. Ibu itu bakal kasih ge, naon ai mane mah jeung nitah ngajampe ka aing teh naon teh. Sok we degur keur mangke ah. Oh samahan teh jampe. Oh. Bahasa anyar tah. Keun isuk dek ceramah di Bandung dek samahan. Ngan abdi mah nu apal ti Karawang teh hanya sebatas oleh-oleh si apal. Da abdi mah geus apal deui Tasik, Ranginang, Garut, Dodol, Cililin, Wajid, Majalaya, Borondong, Baduy, Kadu, Subang, Ganas, Karawang, Beas. Acan percaya lamun can mahanan. Lamun ayeuna bubar ti dieu juga aya Beas tah oh bener Karawang, Beas. Ari kitu mah Beas ceuk ibu bari urang teh nyaho waradul atuh. Mata ke wayahna we panitia ari bener-bener urang di Karawang Beas mah oh kudu aya atuh. Mangkaning diteun kuring sok aya nu ngarona Pak geus apaleun deui. Ti mana cenah jadwal Karawang pasti cenah Beas. Heuh cing teh alhamdulillah mawa. Coba lamun teu mawa pasti Beas. Deuk naon urang ngomong? Paling kieu paradit euy teu mere deuk kitu. Mata wayahna beas-beas wae mah nya wayahna. Ampura panitia lain nyiniran eta mah sakadar ngelingan. Silahkan berbeda tapi kita tetap satu dalam tujuan. Naon atuh tugasna muludan? Mieling kalahiran Kangjeng Mieling kalahiran Kangjeng Nabi. Tanggal sabaraha Nabi lahir? 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin tahun Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah keun bae di dieu tong diapalkeun ngan urang yakin bubar ti dieu bakal ngarapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah datang ka imah ceuk salakir ti marana mah pangaosan anu ceramahna nana gerhana nang naon 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid. Aya naon dina angka 12? Aya naon dina angka 12? Nana gerhana. Ibu geus teu kudu loba nyarita. Nana gerhana berarti kuring lahir keur waktu ger. Mata dibere ngaran nana gerhana. Tak aya naon dina angka 12. Budak ibu neni pasti Senin. Asa pasti Salasa.
Abo pasti Rebo, Iis pasti Kemis, pasti Jumaah. Atuh kumaha lamun sareboah tangga juruna asa Rebo jeung Jumaah. Agus pasti Agustus, Yuli pasti Juli, Aprilia April, Fitri Idul Fitri, Adha pasti keur pepencitan. Ayo Pak Kades wasta teh saha? Nana Jumaah unggul ke Pak Kades nya begitu era urang ya. Ngan ngaranna nama teu sampurna. Nana penting nana sarua. Cek hana cara kadata sawalapan ha hiji na dua. Nana 2 tambah 2 sok itu angka 4. Sri lunguh dunya lara balangsak ngaranana. Ngan lamun hayang jadi presiden kudu robah ku O. Nah, apaan presiden Indonesia rata-rata O nu langgeng Soekarno lila, Soeharto lila, Bambang Yudhoyono lila, Joko Widodo lila, Prabowo ge bisa jadi lila. Coba BJ Habibie teu lila, Gus Dur teu lila, Megawati 2 tahun eureun we. Matak lamun Pak Kades hayang jadi presiden, robah jadi O nono. Lamun kuring Nana Gerhana kudu jadi Nono Gor Hono. Lamun Pak Deddy Mulyadi hayang jadi presiden kudu jadi alah dibejakeun ku aing cenah dibawa kabar Pak Deddy ya Pak Deddy nyebut Dodo Mulyodo ya. Urang mah teu wani ieu mah kuat beletuk teh Dodo Mulyodo. Makana ieu aya kamera cing kamerana gilekeun ka si eta tah. Cenah dibawa ke barak militer tuh sopan kepada dibuat Dodo Mulyodo. Punten Pak Deddy lain cek abdi tah. Makaning Pak Deddy lalaje YouTube urang tuh itu tuh nutiluan tuh mungkin jeung Dodo Mulyodo. Pun urang dia sinyal Pak. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 ternyata misteri di dalam angka 12. Ibu salamat ku angka 12, kuring salamat ku angka 12, bapak salamat ku angka 12. Naon eta angka 12? Ternyata 12 teh rumus Allah keur nyalametkeun manusia. Iman, Islam, ihsan. Sekali deui. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman sabriji? 5, rukun Islam 6. Nah, itu kumaha? Ari tos ti zaman mah tong milu ngomong. Jadi we ngaco. Rukun iman sabriji? Rukun Islam 5 jeung 6. Rukun ihsan hiji. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Tarukun ihsan teh hiji, 6 jeung 5 11, 11 tambah hiji. Tuh, bapak salamet kuring salamet lamun boga iman, Islam, ihsan. Aya naon deui dina angka 12? Ternyata iman, Islam, ihsan teh disimpulkeun dina kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hitung gerasok hurufna. La ilaha illallah 12 hurufna. Muhammadur Rasulullah ge 12 hurufna. Matak angka 12 nabi ternyata keur nyalametkeun umat manusia. Iman, Islam, ihsan jeung lakinu mautakum an la ilaha illallah. Kalimah tauhid teh hurufna 12. Cek urang Karawang jang sing balai kalakuan, lamun maneh teu balai kalakuan cilaka berarti kolot geus nepi ka dinya. Eta budak dar di heureuyan atuh deh. Bikeun cocoanana geura sok. Lain direbut ku kolotna teh. Tuh, budak mah eueuh musik ge joget. Waduh. Kunaon la ilaha illallah nepi ka Karawang, kunaon la ilaha illallah nepi ka Bandung, kunaon la ilaha illallah nepi ka saantero dunya. Ternyata innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mi eling kalahiran nabi
urang oge kudu eling kana akhlakna Kangjeng Nabi, eling kana kalahiran tanpa eling kana akhlak, sarua jeung di baju teu di calana. Sok sing eling kana akhlak Nabi, urang lalajoan akhlak Nabi atuh yuk. Keur pada penceramah ya duh era wirang jadi tukang penceramah teh era. Sabab kuring maca dina sirah nabawiyah apa Nabi teh pernah terjadi beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk itu jelema keur kuring we pan ku Nabi mah dibikeun kop rezeki maneh milik kuring ieu nana gerhana teh penceramah mandeun ti dieu teh di bahanan beas jeung amplop sok pegat ku ibu engke di jalan naon eta beas naon eta amplop tuh Nabi mah dibikeun doma ge nana gerhana mun ibu megat belah ditu maka urang bakal balik jalan dieu tah pegat tidinya deuk jalan ka ditu pegat ti ditu jalan ka ditu atuh dipegat dina 4 penjuru deuk cicing nepi ka subuh daripada lapur amplop jeung beas mata teu katurutan akhlak Nabi teh henteu. Nabi imah nage ukur 5 ka genep tapi masjid dibangun ku nyalira imahna butut tapi yatim katulung imah butut tapi miskin kabela cung ngacung lamun bapa boga duit 1 M deuk milih nyieun imah deuk milih nyieun masjid kumaha ieu teh muludan teh asa patoja iah Nabi mah butut imahna tapi yatim kabela miskin kabantu Nabi butut imahna tapi masjid agreng tak urang tanya kana awak mun urang boga duit 1 M deuk milih nyieun imah deuk milih nyieun masjid sing bapak atuh Pak lamun bapak boga duit 1 M deuk milih nyieun imah deuk milih nyieun masjid oh iwal ti Pak Kades nu ngomong masjid nyakeun mah ada Pak Kades ge jawaban lain asli eta teh ngalamun teh pan duitna ge teu bogaeun saemna ge tidinya ge geus katempo yan hate urang teh lain hate Nabi init Nabi ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok ku tai onta sewur tai onta repiran cucut Nabi ku tai onta balik deui ka rompokna ya Rasul nah uih deui ceuk Siti Khadijah dijawab ku Nabi aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk istrina ibak deui we coba lamun salaki ibu anu nyeblok nah teu tulus ka masjid aya nu nyeblok tah bedog cacag jelema kitu mah ieu jadi hate urang teh teuing hate saha da Nabi mah 3 kali diseblok da teu punung ka 4 kalina culang cileung ka mana nu nyeblok datang ka masjid Abu Bakar bertanya ya Rasulullah nah telat dijawab ku Nabi sumuhun telat teu dibukakeun aib kafir coba lamun bapak nah kamari telat rada gelo oi di jalan anu nyeblok kumaha ceuk DKM serang oi gelut teh di jalan jadi ternyata Nabi mah diaping wahyu urang mah diaping nafsu bedana teh sasetrip antara urang jeung Nabi teh Nabi mah diaping wahyu urang mah diaping nafsu mata piomongan we urang datang ke masjid dekul salat ngaimaman beres salat Abu Bakar ngaharewos ya Rasul aya nu udur saha Abu Bakar tuh bumina nu nyeblok Nabi coba lamun ka bapak terjadi des nu nyeblok kades gering da mau teu jaipongan dorakati aing mau teu kitu kades teh matakna tong kumaha ka aing kitu teh kades teh kalau dan Nabi mantep itu oh Abu Bakar aya nu gering nya ya Rasul udur saha itu bumina kumaha ceuk Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih Utsman bin Affan ngacung abdi ya Rasul kadiekeun kanggo naon urang ngalongok nu gering legedet ti masjid nempo nu gering ngadeg-deg si itu kan disangka Nabi dendam kumaha ceuk Nabi sabaraha poe anjeun gering 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kumaha ceuk Nabi yeuh ku kami digantian 300.000 ieu mah bahasa kuring Pak Kade da eueuh zaman Nabi duit sakitu atuh ieu mah carita kuring we gebrok dibere duit ditanya deui mana nu karasa ieu didoakeun ku Nabi tah turutan ku bapa lamun deuk nempo nu gering bere heula duit kakara ngadoa lain jiga ece ngadoa tuluy mere henteu
Matak Nabi mah paingan kahirupan teh jag-jag sehat. Udah aya doa ti nu geuring. Balik ka Kangjeng Nabi deuk ka masjid, pan si itu ngarumpuyuk, ya Rasulullah, digerowan Nabi teh. Aya naon? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata asup Islamna kafir bolongkotan anu ngewa ka Kangjeng Nabi, ternyata elehna ku akhlak Kangjeng Nabi. Ari urang hiji katurutan moal Pak. Tilu atuh. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagawean unggal poe ukur ngaledek ka Kangjeng Nabi, tong deket jeung Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema gejul. Nabi mah nyampeurkeun tuluy bertanya, lapar anjeun? Eta nu ngahina ditanya lapar. Lamun ningang ibu ngadenge ibu batur ngahina ibu moal nanya laparnya. Moal teh ditonyok, lapar anjeun? Kumaha ceuk itu jelema? Nya heueuh atuh lapar. Kuring boga roti wal eta roti diasupkeun ka saha? Ka Yahudi anu ngaledek Nabi. Geus mah seubeuh pok ngomong deui, anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gelo. Teu punung Nabi. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu ladang muludan hayang nanya ka ibu-ibu. Bu, lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus ladang muludan teu neurah. Sing belah dieu ibu, lamun ibu barang bere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal. Alus muludan teh hade sakitu. Hade. Tanya awak kuring. Eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring, eudek mere deui, cicing tong panasaran. Eudek. Hate ustad mah leah. Eudek. Ngan bandungan 3 poe lamun si eta ongkek getih leos ka rumah sakit tuluy maot diendrin ku aing jelema kitu mah teh kagok hirup. Ternyata urang mah anger nu dibaca wahyu tapi pas seret-seret jeung nafsu. Ari Nabi mah hirupna teh kahirupan teh ucapan tekad jeung lampah dibimbingna teh ku wahyu. Ari urang mah ku gitu bedana urang jeung atuh lamun kitu salat urang zakat urang saum urang ibadah urang can jaminan asup ka surga. Ternyata urang ka surga teh lain ku ibadah urang, kunaon atuh ku sapaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur nyokot sapaat Nabi kudu boga ciri dina awak. Naon cirina? Salat, zakat, saum, ibadah haji. Eta teh ciri supaya engke dikenal ku Nabi. Ummati lol kades abdi ya Rasul umat anjeun. Mana cirina? Salat, zakat, saum, haji. Ciri abdi ngacung ya Rasul abdi umat anjeun. Mana cirina? Salat, zakat, saum, haji. Dasar pisan cirina umat Nabi 2 kalimah syahadat. Da urang Kristen mah teu bersahadat, urang Hindu teu bersahadat, urang nu bersahadat itulah cirina umat junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangriweuh-riweuhna Nabi tegas cicing di surga, ngelupe tungkul sujud ka Allah, ceuk Allah teh Muhammad nah habat sujud wae. Gusti abdi mah keung ku umat kami bisi disiksa dina neraka, tulungan atuh Gusti paparin sapaatna. Kumaha ceuk Allah? Pek da sapaat milik anjeun tulungan umat anjeun. Jadi urang ka sawarga si kabeh oge ngan kunaon? Ku sapaatna Kangjeng. Ngan ulah dianggap enteng aya nu ti gejebur heula teh Pak. Nu ti gejebur kana neraka, nu ngap-ngapan dina cai umpal-umpalan bari getih teh. Nepi ka dina bab Isra Mi'raj meuning Bapak osok ceramah bab Isra Mi'raj saha teh nu ngap-ngapan dina cai getih hanyir biak ti karep teh. Ternyata jawaban malaikat teh umat anjeun Muhammad nu kumaha anu melaan batur tapi nyekek beheungna. Nyai besi mana tuh boga duit datang ke emak dek disadiakeun 10 juta ngan dina sabulan kudu jadi 10 juta jadi 11 juta. Bayangkeun lamun satahun teu kabayar tina 10 juta jadi 22 juta. Ternyata nu ngap-ngapan dina lautan darah teh rentenir bisi di dieu aya iraha deuk eureun euy. Aduh. Rada peureus babrajaban ngan bae we. Lol deui aya jelema ngadaharan daging bangke ibu, daging bangke di lahar. Nabi teu nepi ka nyurucud cai socana
malaikat naon itu nuangan daging bangke umat anjeun Muhammad. Nah tukang naon eta tongga siniran Pak saha nu ngadaharan daging bangke itu tongga siniran Pak ai daging alus diarantep ai daging bangke di dalahar saha eta teh cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha ai pamajikan diantep ari ublak dikeroyoh. Nah ibu bari ngareret ka ditu sok mitnah teh ai pamajikan diantep ai ari nu di jalan nu wayah kieu kalaluarna teh geuning pakadesnya wayah kieu kaluar teh rok paronok buuk di bereuman caricing hanapeun tatangkalan lol kuring teh geuning om check in om nu kitu geuning Pak nya nya udah ngapa Pak atuh abdi leuwih curiga bapak ungeuk nya iraha bapak ka ditu make jeung ungeuk wah ieu mah kajebak sararea make jeung nya cenah jadi kurang mah ngajebak ari nu kitu diladenan geura sok bari mahal oyah kieu teh kana 1 juta ibu teh jeung penginapan heuh kela atuh kela ulah kasuudon sensitif ibu-ibu naha apal lamun cing teh ari 2,5 iraha kewe cenah geus salat subuh cing teh di mana di kebon buncis cing atunya Pak ai pamajikan diantep geura sok nu kitu diladena bari mahal ibu nu kitu moal ka bedag moal antara amal urang jeung dosa urang teh urang mah pabalatak teh dosa we amal mangan saeutik salat ukur 5 waktu subuh nepi ka isya aya 2 rakaat 24 jam ya dipikir-pikir Abu kumaha ongkoh maha oh butuh jawaban nah ditaros mahal apal di mana gitu tadi ngobrol heula jeung kades jadi lain jawaban murni ti abdi Pak Kades ngabejaan tadi teh mahal cenanya nu kitu mah eucing teh meureun teu apal da nu kitu tadi teh Pak Kades ge teuing apal ti saha teu apal ngan bubar teh dieu Pak Kades bakal dicakar ku pamajikan nyaho ti mana maneh nya ge Pak Kades wawag-dawag gede sora kumis baplang ku pamajikan mah keung atuh heureuy mah heureuy jeung si ustad heureuy nya ge bapak TNI jeung polisi wawag-dawag gede sora ku pamajikan mah rada keung nah da ieu mah tuh makhluk terkuat di muka bumi atuh sok ibu boga masalah jeung bapak-bapak 5 menit anggeus jeung salaki mah atos mah tong dibahas bapak nu salah jeung lalaki mah coba jeung ieu Pak 20 tahun ka tukang dibahas keneh ya maneh telat balik teh 20 tahun geuning beger eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori lebih kuat-kuat teuy matak lalaki mah nya ge urang-urang pahamna agama gitu saeutik-eutikeun anger Pak di imah mah ku ieu tas sieuna Bapak TNI titah ka Palestina sanggupeun ka Papua sanggupeun datang ka imam dihoak ku pamajikan ya apanya Pak Kades rupina sami sanasib sana nyajengana bapak-bapak ge asarua lah sarua dibaudan ku pamajikan 2 poe mogot ngaran lalaki galau na biak tik Arab atuh Pak otak urang mah wayahna rada keung ku ieu dasar yeun tuh jadi meeling kalahiran Nabi teh lain hanya sebatas eling kana kalahiranana tapi urang ge kudu eling kana prilakuna sabab Al-Qur'an geus ngajamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wilujeng milad ka majelis taklim Sariung wilujeng milad ka majelis taklim Sariung anu katilu taun sing istiqomah dina ngajalankeun kasayan bisi aya halangan rintangan godaan jeung tantangan entong mikirkeun tantangan tapi itu teh nangtang adrenalin urang pikeun pembuktian
Jadi tong eleh kudu ngahina, tong eleh kudu nyaci, tong eleh kudu ngabenci. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk matong dipetik, nu buruk matong diala, da engke ge ragrag sorangan, nu ngahina nu ngaledek tong dilawan, engke ge eureun. Nungguan eureun we urang. Atuh teu eureun-eureun wae, engke ge bakal eureun. Di mana geus nyerieun huntu eureun gitu. Atunya tah geus nyeri huntu ge ngahina keneh, engke ge eureun. Di mana geus paeh. Tah ngan Allah di dinya boga carita kumaha ceuk Allah kami moal ngahampura dosa manusia samemeh manusia silih hampura jeung papada manusia matak dosa urang di alam dunya ulah nepi ka dibawa ka alam akhirat bebaskeun ti ayeuna boga salah jeung dulur menta hampura boga salah ka salaki pek sujud ka salaki menta hampura boga salah ka ieu bapa ti ayeuna penta hampura nah bebaskeun bisi isuk geuning geto urang maot di dunya geus teu mawa dosa di akhirat ditampa sagala rupa perkara pahala. Ngusan ibu ah. Nah, mah jeung hayang keneh. Panu ceramah lagi urang nya kumaha urang. Nah, hayang nepi ka jam sabaraha ibu? Allah hayang nepi ka jam 12 apa kades. Pek bae da eueuh nu nyarek. Pek we deuk jam 12 mah. Karena ibu tak belah dia mah hayang nepi ka jam 12. Urang mah urang baralik keuneu antep ieu mah cenah nepi ka jam 12. Pek. Dek nepi ka jam 12 ge pek bae moal anu nyarek pek. Menika sararombong kuat hayang ke jam 12. Ibu ngeunah beres ti dieu balik coba urang mikiran 3 jam ke Bandung. Nya. Oh jadi ibu teh sono keneh. Ngan kudu sadar mah nya urang kudu sono ka ibu. Ngesan sakitu na kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jumarsi hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang ulah wara bubar tong dibiasakeun can bubur can ngadoa lain kana mantog teh yey engke berkahna pangajian mah ku doa sok gegayem deui heula kayaknya engke nya tisim kuring mah sakitu nu kapihatur besi aya luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka buah tomat buah peuteuy tamat euy angkat pandangan nu katuhu 1 2 dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.